Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du usikum ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sidang Jumat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dina sagala rupi limpahan nikmat anu parantos katampi, utamina nikmat iman Islam. Mugi-mugi ya nikmat tiasa dijagi ku urang sadaya, dugi ka urang istiqomah dina keimanan, dina keislaman, maot kalian husnul khotimah. Salawat kali salam mugi tetep disimbah dadeuhkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi anu mulia, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu deui ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, sareng tangtosna urang anu tumut kana ajaran mantena. Teu hilap simkuring selaku khatib wasiat khusus kanggo diri pribadi, umumna kanggo jamaah sadaya. Ayo urang sami-sami langkung diningkatkeun katakwaan urang ka Allah. Takwa dina hartos imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Hartosna ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, nebihan sagala cegahan-cegahan Allah. Margi teu aya dipang sae-saena bekal kanggo urang mulih ka rahmatullah, kajabi ti taqwa wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ngalenyepan pideuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Anu pihartosanana terus kami ngawahyukeun ka anjeun Muhammad sangkan nuturkeun agama Ibrahim anu lurus sareng teu pisan-pisan Nabi Ibrahim kagolongkeun jalmi-jalmi anu musyrik. Pelajaran tina ieu ayat, urang sadaya selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antawis anu kedah ku urang dilaksanakeun nyaeta nuturkeun kana agama Nabi Ibrahim alaihissalam anu lurus. Nabi Ibrahim agamana agama Islam, anjeunna ngagaduhan kekuatan iman anu luar biasa. Anjeunna kagolongkeun jalmi-jalmi anu lurus salamina nyepeng pageuh utamina urusan akidah. Dugi ka anjeunna wantun ngahancurkeun patung-patung anu dianggapna musyrik, sesembahan Raja Namrud sareng rakyatna zaman harita, malah ramana ku anjeun ajar sebagai penyembah berhala. Akhirna Nabi Ibrahim alaihissalam dugi ka dibugrugan ku suluh badana, akhirna anjeunna diduruk hirup-hirup. Nanging sok sanaos dibugrugan ku kai anu sakitu seueurna, teras anjeunna diduruk, anjeunna henteu sieun, margi anjeunna ngagaduhan keyakinan aya Allah tempat anjeunna nyalindungkeun diri. Anjeunna cekap ngadoa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pangeran, tempat anjeunna nyuhunkeun tulung sangkan disalametkeun tina berbagai masalah, utamina tina urusan dunia. Begituna mudah-mudahan urang sadaya tiasa nuturkeun utamina dina urusan tauhid, keyakinan urang ka Allah sing panceg, margi bagja cilakana jalmi, utamina dina urusan akidahna entong dugi ka hancur. Margi nalika patekadan urang ruksak, ibadah urang oge ruksak, malah hancur lebur daya tapakna. Begituna urang jaga patekadan Nabi Ibrahim alaihissalam wa ma kana minal musyrikin, teu pisan-pisan kagolongkeun jalmi anu musyrik. Minimal aya 4 patekadan anu ku urang sadaya kedah dijagi. Anu kahiji nyaeta entong musyrik, hartosna ngaduakeun Allah,
boh dina zat, boh dina sifat, kitu dina af'alna. Urang kedah yakin kana ayana Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Urang kedah yakin awal akhir urang sadaya baris kembali ke Allah kanggo mempertanggungjawabkeun amal ibadah urang salami di dunia ieu. Anu kaduana urang sadaya entong sampai murtad artosna kaluar tina ajaran Islam. Margi nalika urang murtad, samenit urang murtad, urang tos ngalaksanakeun ibadah mang puluh-puluh tahun. Amal ibadah puluhan tahun eta hancur nalika urang sadaya kaluar tina ajaran Islam. Bukituna naon wae masalah nu aya dina ajaran Islam ieu entong sampai nyebabkeun urang sadaya keluar tina Islam. Boh godaan, kecintaan urang kana dunia, godaan setan, sareng godaan-godaan sanesna entong ngagoyahkeun keimanan urang, keyakinan urang ka Allah. Anu katilu nyaeta bunuh diri. Jalmi anu bunuh diri hancur amal ibadahna. Man qatala nafsan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada. Sajalmi anu ngabunuh dirina secara sengaja maka ganjaran neraka jahanam salalamina. Begituna nalika urang mayunan persoalan hirup entong sampai putus asa tina rahmat Allah, urang kembali ke Allah. Nyuhunkeun tulung ka Allah tina setiap persoalan urang. Margi jalmi anu putus asa tina rahmat Allah kagolongkeun jalmi anu kufur. Anu terakhir anu ngaruksak kana iktikad urang, patekadan urang nyaeta ragu-ragu. Margi ku ragu-ragu akhirna ibadah urang asal-asalan. Salat sesa waktu, sodako sesa balanja, kurban teu maksakeun komo ngalaksanakeun ibadah haji. Bujeng-bujeng salat tahajud, salat 5 waktu oge kadang-kadang hararese. Akhirna ibadah setengah hate. Nembe sadar nalika urang sadaya maot, didinya urang baris kaduhung nalika henteu ngalakukeun amal-amal soleh. Mudah-mudahan urang sadaya jasa nuturkeun agama Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Margi dina Al-Qur'an mung aya 2 jalmi, 2 sosok teladan kanggo urang. Kahiji Nabi Ibrahim anu kaenggelar Abu Mila, kadua junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya salamat dunia, salamat akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ila yaumidin. Wa ba'du usikum ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumidin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa akrimna bit taqwal istiqamah. Allahumma sallimna ya Allah min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullahi wa lakum.